ibarat kata ya manok sih ya. Ibarat kata ya manok ya. Nah, anu wani anu ieu nyokot mesin cai aing. Paman, kenaon? Kumaha nya? Naon? Mesin cai nu aing kumaha nya? Aing teu nyaho aing kakarage ka dieu. Kadia. Aing tadi teh oprek mesin cai. Heeh. Mesin cai aing rusak. Terus Sabuat aing nyokot ieu obeng. Aing ka jero mesin cai pas keluar ke seueuh ya. jadi nyalakeun ka urang mah datang ka dieu nyamper wang useup. Museup deui sia mah. Anu aing keur pusing ibarat kata mah ieu mesin cai eueuh ieu ka mana ieu? Mesin caina nu saha? Nu aing nu saha tuh? Ditunda di dieu. Tadi dia sabuat nyokot obeng ka jero jadi eueuh. Atuh teu nyaho urang mah kakarage gol ka dieu aing jadi tersangka geuning. Masalah prasangka aing nanyakeun ka maneh sugan nepo. Teu apal. Geus aing mah tuang teh anu ya. Mumpung can jauh meureun rek ka dieu mah di Cilacap. Sabuat ka jero teu lila meureun paling ge. Sabaraha menit meureun. Teh anu ya Bang udah. Alvin pulih tadi. Heeh. Wah, cuman ieu jalan bawa mesin cai. Eueuh. Wah, eueuh. Jadi itu sudah. Ya aing Udah, udah. Kan jauh.